Guys, kenapa sih harus ada tukang parkir? Oke guys, ini adalah Kang Obed juru parkir. Kita tanya-tanya dulu ya. Kang Obed, Kang Obed teh parkiran di teh? Mohon Pak. Selami. Ya sekitar 2-3 tahunan lah. Nah, laminya lumayan ya. Ari tugas parkir teh naon eta teh? Ya parkir mah ya ngamankeun anu darongkap ka dieu. Ya terus tararangan biasa. Sangkan atuh teu macet. Nertibkeun gitu nya. Kendaraan. Mohon. Ari eta teh sok masihan atos. Ya anu masihannya alhamdulillah nu teu nya teu naon-naon. Daya paksaan. Padahal mah eta teh nitipkeun motor, ngamankeun motornya, Mohon. jaga kebersihan lingkungan nambah nyaman gitu nya. Mohon. Nah, tapi bayar sabaraha sakitu teh? Motor ya masihan 2000 kadang-kadang. Mobil sami 2000 kadang-kadang. Ya teu sami lah. Padahal Padahal mah ngan 2000 nya. Jaminan motor aman, mobil aman gitu nya. Mohon. Tapi kadang mah anu teu ikhlasnya mau mereknya. Ya, aya wae. Ngopi. Mangga. Bener.